Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan carita babad. Nanging satacana simkuring umajak, yuk urang teken heula tombol like tur subscribe na. Hatur nuhun. Dina mendar perkara carita babad, kusim kuring baris dibagi kana sababaraha bagian. Nu kahiji aya ngeunaan wangenan carita babad. Teras perkara carita babad dilajeng kana unsur-unsur carita babad sareng contoh judul tina carita babad. Urang langsung wae kana bagian nu kahiji nyaeta nan carita babad. Naon nu tersirat nalika hideep ngadangu kecap babad? Sanes babad galengannya, babad teh asalna tina bahasa Jawa. Nu hartosna ngukalahan anyar atawa nuar tangkal. Dina kamus keluaran LBSS netelakeun yen babad teh dongeng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandar Wasid dina buku kamus istilah sastra nerangkeun yen carita babad teh carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian penting zaman baheula di salah sahiji daerah. Biasana ti mimiti ngabedah muka eta wewengkon. Janten cindakna naon carita babad teh? Babad nyaeta wanda carita anu ngandung ajen sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Dina medar perkara carita babad, nu kahiji nu kedah ku urang uningan, babad tacan diaku jadi sajarah. Lantaran di jerona kaselapan hal-hal pamuhalan. Sok sanaos ngandung unsur sajarah, tapi babad tacan diaku minangka sajarah lantaran loba hal-hal pamuhalan. Pamuhalan teh teu asup kana akal. Teras carita babad teu bisa dianggap sajarah lantaran tacan katarima ku disiplin ilmu. Salah sahiji lantaranna nya tadi lantaran loba kaselapan hal-hal pamuhalan. Carita babad geus kapanggih di zaman tradisi nulis naskah keneh. Janten ti saprak nulis naskah keneh ge nya carita babad tos aya. Carita babad aya nu ditulis dina wangun prosa, aya oge dina wangun puisi. Janten dina penulisanana ya carita babad teh aya wangun prosa, aya puisi. Aya wangun prosa teh nu kumaha sih? Anu wangunna teh berbentuk teks ya, atawa naratif buh deskriptif ngeunaan hiji carita. Ari puisi nu kumaha? Contona nu aya dina wawacan. Gitu. Teras aya zaman beh ditu carita babad umumna ditulis dina wangun wawacan. Tadi teh nya sok ditulis dina wangun puisi. Teras
Bupati baheula nya nganggap carita babat teh buku babon keur nyucruk asal usul katurunan. Ieu nya ngeunaan carita babat. Salajengna aya unsur-unsur babad. Lamun nu kalebet kana unsur babad nu kahiji aya tema. Tema nyaeta ide pokok hiji carita nu diyakini jeung dijadikeun sumber carita. Kade tema benten sareng judul ya. Ai judul mah anu pangluhurna, ai pikeun mika nyaho tema urang kudu maca heula sagemblengna eta carita nembe aya nu tiasa ku urang ditarik minangka temana. Teras unsur nu kadua aya amanat. Amanat teh pesan atawa nasehat nu rek ditepikeun ku pangarang lewat carita. Janten hiji carita babad ditulis henteu ngan saukur ngahibur, tapi aya pesan atawa nasehat nu rek ditepikeun. Unsur nu katilu aya palaku. Palaku teh jalma-jalma nu dicaritakeun dina eta carita jeung loba nyandak peran dina eta carita. Biasana dina babad palaku-palaku di dieu sok seseueurna nyandak tokoh-tokohnya nu aya dina wewengkon tertentu. Kadang oge anu aya patalina jeung sajarah dina eta wewengkon. Misal aya babad di Skala Wastukancana, aya babad Raden Kian Santang. Nah, palaku-palakuna kan nu aya patalina sareng sajarah. Terus aya latar. Nah, dina latar ieu ngawengku kana tempat, waktu, jeung suasana ya. Jadi hiji carita kudu jelas di mana tempatna, iraha kajadianana, jeung suasana dina eta carita teh kumaha. Terus aya nu disebat galur. Nah, galur teh nyaeta runtuyan atawa susunan kajadian nu ngabentuk hiji carita. Galur ya. Ieu dibagi kana sababaraha bagian. Nu kahiji aya galur maju atawa merele. Nyaeta rangkaian kajadian nu urutanana sesuai jeung urutan waktu kajadian. Jadi merele mah maju nya ti mimiti nepikeun ka akhir. Ya, jadi lamun urutanna mah A, B, C, D kitu nya berurut. Beda sareng galur mundur. Galur mundur mah ye rangkaian kajadian nu susunan caritana flashback. Jadi mundur ke masa lalu. Terus aya galur campuran atawa bobok tengah. Jadi ieu campuran antara galur maju jeung galur mundur. Jadi maju mundur cantik ya. Lain eta mah Syahrini nya. Terus anu pamungkas unsur-unsur babad teh aya puseur sawangan. Puseur sawangan teh nyaeta cara pangarang dina nepikeun eta carita. Puseur sawangan kabagi jadi dua. Jalma katilu biasana dicirina ku ngagunakeun kecap manehna. Ya, misalna poe harita manehna mangkat ka hiji lembur. Nah, lamun aya kecap manehna kitu, berarti ieu puseur sawangan jalma katilu. Terus aya jalma kahiji. Nah, biasana ngagunakeun kecap kuring. Isuk keneh kuring mangkat ka sakola. Barang di jalan kuring paamprok jeung si Siti. Nah kan ngagunakeun kecap kuring. Berarti eta puseur sawanganna jalma kahiji. Tah eta nu kalebet kana unsur-unsur dina babad. Aya genep nya kade ulah hilap. Aya tema, aya amanat, aya palaku, aya latar, aya galur sareng puseur sawangan. Salajengna aya contoh-contoh judul carita babad. Jadi dasar tadi teh nya carita babad teh aya nu wangunna carita, aya nu wangunna babad, aya nu wangunna wawacan. Pami carita, contohna carita Parahyangan, carita Ratu Pakuan,
carita Waruga Guru, carita perang Cina di Purwakarta. Upami babad aya babad Niska Lawas Tukancana, aya babad Sumedang, aya babad Cirebon, aya babad Siliwangi, babad Sunda ya, jeung rea deui. Upami wangun wawacan ieu aya wawacan babad Walang Sungsang, aya wawacan Sajarah Galuh, sareng aya wawacan Banten Kirang. Ieu contoh-contoh judul dina carita babad. Maha rerencangan sadayana tiasa dipika paham? Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipedar dina materi carita babad. Kanggo contoh carita babad hideuk tiasa ningali dina LKS atawa modulna masing-masing. Sakitu anu tiasa kapihatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.